Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah oge ngageuheukeun maranehna sarta ngantep maranehna salawasna maneg mayong dina kasasaranana anu ngaliwatan wates wangen. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nya maranehna anu meuli kasasaran ku pituduh, kusabab eta maranehna moal untung dagangna sarta maranehna moal meunang pituduh. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Misil maranehna teh lir jalma anu ngahulungkeun seuneu. Barang geus bray nyaangan ka sabudeureunana, rep Allah ngaleungitkeun cahayana jeung ngantep maranehna dina kapetengan teu bari saeun nenjo. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Maranehna tarorek parego tur ta lalolong. Ku kituna maranehna moal bisa baralik deui kana jalan anu lempeng. Au kasoyibim minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Atawa cara anu diguyur ku hujan ti langit jeung poek ngongkleng dibarung ku guludug katut kilat. Maranehna nyarocokan ceulina ku ramona alatan sieun paeh disamber gelap. Jeung Allah kauninga jeung kakawasaanna ngurung kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Meh-mehan eta gelap teh nyamber panenjo maranehna. Saban-saban eta kilat nyaangan
beral maranehna lalumpang. Tapi upama rep poek deui reg maranehna ngaraneg. Upama Allah ngersakeun tan wande dileungitkeun pangbenge katut panenjo maranehna teh. Saestuna Allah Maha Kawasa kana sagala perkara.